kamu mah cicing nya dipitnah oge ku batur. Terus kumaha atuh ayeuna apa? Besok masih damel teu apa entosan? Urang pinah we na majo ka toko anyar nya, Man. Oh nya siapa? Alhamdulillah, Ari Sugan teh ek di PHK parawas tadi nama abdi. Ek damel di mana cetemun keluar mah bingung. Mane bingung Pak Ardi leuwih bingung sirit tokona keur rame-rame kapaksa kudu ditutup. Tau ge bingung. Urang lanjut tenang tong hariwang. Moal nyampe bangkrut tenang. Saya ge moal ngabiarkeun eta terjadi. Pak, alhamdulillah tuh kitu mah, Pak. Ya Allah, bingung abdi ya Allah. Kudu kumaha mulai di awal keayaan aya karyawan kudu digaji deh. Tapi abdi mah percaya ka bapak apa? Pak Ardi mah moal nyampe ka kitu gitu. Nepi ka mujama komo amit-amit. Soalnya saya apal Pak Ardi mah jalmi bager. Ngan cuma salahna teh aya di lingkungan nu kieu, Pak. Nu jelmana pada iri ningali batur sukses. Nuhun mantos percaya ke saya. Pak, emang kudu pindah sih ti dieu mah. Merenya jong kudu kieu jalana. Pak. Kena Pak tong seur pikiran lah da rejeki mah tos aya nu ngatur. Buating rejeki urang leuwih gede ti nu anyar engke. Nya patong di pikiran, Sugan atuh di tempat anyar make gaji ge naik. Sia mah geus untung tadi PHK oge gen. Heureuy atuh tong serius teuing. Terus ayeuna bade buka apa toko? Moal aya mah urang ieu we bantuan ngaluar-ngaluarkeun heula barang nu aya di tokonya. Besok urang pinahna. Siapa? Siapa? Ieu atuh ayeuna. Ayo, kulkas heula mah nya apa keluarkeun? Eta we heula lah nu gede heula. Ya Allah, usaha karek maju abdi teh aya we gogodana teh. Ting dosa naon anu pernah dilakukan ku abdi sehingga ayeuna jadi kieu ya Allah. Batur manggirana abdi genah ayeuna tos beunghar, tos gaduh usaha lancar. Bahkan baheula abdi pernah ngaharepkeun nepi ka titik ieu. Tapi nah pas tos nyampe di titik ieu lin kalaka kabungah nu datang. Tapi kalaka masalah ya Allah. Dulur nu dianggap dulur ku abdi kalaka jadi jauh. Batur nu dibantuan kalaka mere beban. Jeung ayeuna rumah tangga nu tadi namun sagala boga masugan teh moal aya dodoja. Malah leuwih kacida ti nu baheula. Kadang abdi mikir sabenerna teh ieu teh bade dikumahakeun ya Allah. Bade dikemanakeun hirup abdi teh ya Allah. Miskin salah, beunghar salah. Bade kumaha ya Allah. Pak, iya bapak. Lain tukang dawet. Ya tuh bapak. Nah bapak hirup deh. Pan meh jika dina film biasa namun karakter kersedih teh terus muncul bayangan kolot nu geus maot. Sok lanjut tong nanya bapak hirup deui atuh henteu. Sok lanjut ke karakter. Pak, kunaon di? Ardi masa capek hirup kieu-kieu ting deh Pak. Ardi miskin, terus kerja keras, terus boga sagalana. Tapi akhirnya tetap tenang Pak hirup teh aya we masalah teh gitu. Kadang Ardi masuk ngahayal Pak. Coba mun bapak aya keneh mah meureun Ardi teh moal pamoal nepi ka ripuh kieu. Maksudna mun aya bapak keneh maneh jadi genah gitu. Mun kakurangan duit tinggal minta ka kolot. Henteu Pak maksud teh mun Ardi keur sardih, Ardi bisa curhat meureun jeung bapak gitu. Bisa jadi leuwih tenang yang hareupan kahirupan. Oh. Dekeun bapaknya. Life is choice but not a choice gitu. Artinya ya pokoknya mah hidup itu adalah pilihan dan ditentukan oleh pikiran kita. Jadi rasa sedih, rasa kecewa, rasa senang, rasa bahagia urang nu ngendalikeun. Maksudnya apa? Jadi segala nu aya di dunia mah kabeh ge tempat kasedih ti. Tah dina kasedihan eta urang bisa pilih. Mun urang milih hirup senang, urang kudu bisa narima jeung kudu bisa bersyukur. Bersyukur masih kene bisa dahar, masih kene boga tenaga jeung nya rejeki. Kadang kesedihan muncul diciptakeun dina ekspektasi urang di. Ekspektasi Ardi ayeuna geus beunghar mah moal aya masalah teu bisa kitu di. Masalah pasti aya wae, sedih atau senang tergantung urang narimana kumaha. Kan rencana Allah mah saha nu apal di. Buating Ardi diusir ti dia teh karena Allah gaduh rencana nu leuwih gede di titik selanjutnya. Tapi balik di ke awal, urang ulah berekspektasi leuwih selama urang hirup di dunia. Nya, nya apa? Pak? Pak RT? Halo Pak RT? Halo Pak Ardi, nuju di mana? Iya nuju di toko, nuju bade beberes, bade ngali kumaha Pak RT? Henteu sanes eta toko Pak Ardi
Abdi bade diical. Nya Pak RT diical panginten. Mun upami bade diical mah wartosane abdinya. Nah tiba-tiba ngomongkan etanya Halo Pak Ardi. mohon Pak ke diwartosan ku abdi lah. Mun gitu we panginten upami bade diical mah wartosane saya nya. Mohon Pak RT. Yuk. Halo. Halo Pak, ieu mau laporan masalah lokasi teh ya. Oh terus kumaha kabarna? Engko lokasi aman, bae eta bisa terkendali. Aman ya? Aman, aman. Mantap. Kirim ke nomor rekening.